anu kuari nu gugur di Palestina sabaraha ratus manusia aya keanehan tutupan mayit-mayit anak-anak muda anu berjuang. Ternyata baru beberapa menit dibuka seungitna luar biasa. Ketika dibuka wajahna lu teu seuri. Salah satu keajaiban dunia Yerusalem ayeuna seungit langsung ditutup eta teh berita-berita eta. Tetapi di Yerusalem apaleun, Yordania apaleun, Mesir apaleun, sekitar Timur Tengah sangat apaleun dengan keambeuseut jeung senyum bahkan anu seuri sagala wari luar biasa himmahna terhadap peperangan di Timur Tengah maka jaga ujianna. Sebab naon? Nyata itu nyata. Gugur langsung. Maka jadi perhatian. Eta teh ya lain sambarangan atuh kos kitu teh masyaallah karim. Nah ieu semangat perangna ku ari Timur Tengah. Henteu bisa ditahan ku ari. Bahkan budak leutik geus salaria perang. Tah lamun geus dibere kos kitu geus hararese hese ta menang Allah tah mah. Geus teu carita menang, geus teu carita eleh tah mah, caritana berjuang meh geus. Pokos urang bogo ka awewe. Geus pokona mah ieu mah caritana geus teu carita daekeun teu daekeun aing mah ngapel we geus ka ditu. Hei, cenah eta mah aya kuntilanak kan dialak kuntilanak teh. Liwat ka kuburan aya nu anyar tah mah dialak geus lawan ku aing. Eta mah semangat juang itilna pohara tah mah. Masya Allah. Tak urang kasek itu bagaikan pohara jasa dah. Geus be buta lain lalagan. Cinta adalah buta-buta bae segala-galana. Kolot ya kolot di lengkahan kolot. Jadi ka mana sih Allah lo omong kolot mah. Naon kadang orde lama. Orba teh mah di lengkahan blak. Masya Allah teh si budak geus ada pula cerita ada batu cinta ngaranna ge. Eta. Wah semangat juang nak Masya Allah lain lalagan. Termasuk di Indonesia kuari geus teu katahan wahang ka Yerusalem. Lamun teu ditahanan lain lalagan loba jasa. Sakieu ditahanan geus haraya di dari tu heran. Naik naon eta jelema heran. Naik naon lantaran di dieu kan dipersulit di dieu teh di bandara teh beusi aya. Ketiga alian untuk berjuang ke Yerusalem di dieu pasporna dan lain sebagainya. Melalui kitu laut-laut sangat hayang nyaho tak kula mah hayang nyaho maksudnya eta KTP-na urang mana gitu tah cara rebatnya saku dia mah ditanyaku ku negara kamu di sini apa ya saya mau perang kamu nggak takut mati ya kalau takut mati masa saya kesini di dieu na ge horenganan geus pamit ka indung bapana anggap kula mah maot bae geus leuwih ti heula ka sorga. Masya Allah, eta orang Indonesia eta kok mau orang dituna tuh. Mentak ieu mah tinggal ngajegurna doang. Ulah-ulana naon di dieu bae ge di dieu kula sok nanyaan ka tamu-tamu. Di Yerusalem perang. Kumaha lamun Indonesia ge diserang ku Amerika? Yo, atuh kiai perang. Sia bangun halang amat ieu ngomong perang. Datang deui tamu isukna teh ditanya ku di Yerusalem Masya Allah tak Israel merangan Islam kumaha lamun Amerika. Jaeta Bunyamin Netanyahu teh pan naon garang-garang ngancem ka Indonesia akan dibuat seperti Yerusalem Indonesia sembarangan aja. Kumaha lamun perang? Atau perang mah jalain saurang kabehan cenah kiai. Ye hebat amat ieu budak. Ye hebat ieu urang Indonesia teh kos kitu. Alah beakeun memeh urang itu urang-urang heula cak cenah teh. Saha lah pokona aya bae geus. Sia mah boga musuh meureun. Dek beakeun urang lembur urang heula cak cenah. Teu beres aya deui saurang. Di Yerusalem eta diserang ku Israel bukan perang kiai. Eueuh nu ngeluh di urang ge eueuh. Ke sia nu mantap yang perang hutang gede ah. Paeh mah beres kan kiai. Emang motifna macam-macam ya. Mun siap perang teh motifna macam-macam ya. Ya Allah anu frustasi bae teu ditarima. Nah, nu jelas mah semangat juang Indonesia lain leutik diakui dunia. Sebab boga sejarah Indonesia mah eta teh aya bahasa parahyangan ye atuh sireum ge sireum katincak-tincak teh mah ngegel eta teh peribahasa lain berarti ditincak aju paeh lain sia mah ulah nganggap teh jauh ka peribahasa sih sia mah bodoh
berarti orang Indonesia semangat juangna lain leutik. Ternyata pohara luar biasa. Tinggal saha pemimpin perang untuk negara pasti TNI jeung polisi. Untuk masyarakat biasa dikomando ku ustad. Asal cek ustad ngeriung. Dendes pokoknya mah musola mah rubuh jangan. Ustad asal geus ngeriung ustad. Masya Allah. Dipimpin ku kiai ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika shalawatullah alaika. Eta teh lain sambarangan, eta teh napas Nabi keur diserot. Urang makan maca kitu lain. Ya Nabi salam alaika. Emang Kangjeng Nabi ente ngajawab. Waalaikumsalam. Ya Rasul salam alaika. Waalaikumsalam. Kangjeng Nabi hadir. Semangat juang Kangjeng Nabi moal aya tanding sadunia. Ketika kiaina geus ditiup ku Kangjeng Nabi, dia Nabi salamkeun. Ya Nabi salam alaika. Semangat kan luar biasa. Berkat teka bawah. Masya Allah karim. Teter neboga mulu dan teter. Kaisinan jawara 3 jawara teter berkat. Napas Kangjeng Nabi. Eta kakaraknya urusan kos kituna. Lamun napas Kangjeng Nabi geus disambat ku para wali-wali Allah, disambat ku para ulama. Emang kumaha gitu. Kobaran perang lain timbul ti kiai ruh Kangjeng Nabi. Eta teh tadi haridil mukminin alal kitab. Kobarkeun terhadap para mukminin. Merangan kufar. Tanpa ya halak menang ya'lu wala yu'la alaih eleh sorga. Ki Umar kapan kakarak nikah doang Ki Umar mah isuk-isuk begitu beres nikah langsung Kangjeng Nabi ngobarkeun perang. Kangjeng Nabi barang siapa orang yang ikut perang memerangi kejahatan-kejahatan, memerangi musuh-musuh Allah, memerangi musuh-musuh agama, tidak akan sulit untuk masuk surga. Seakan-akan pintu surga di hadapanmu, wahai para sahabat. Andai kata engkau gugur, engkau sudah ada di pintu surga. Andai kata engkau menang, Islam ya'lu wala yu'la alaih. Berkobarlah bendera Islam. Silahkan berpikir antara berangkat dan tidak. Bagi orang yang punya kesempatan Kangjeng Nabi untuk masuk surga, silakan. Di Umar kakarakia doang tas nikah, iya korma di dia korma dek di dahar ku Ki Umar. Cek Ki Umar teh wahai korma, maneh ngahalangan aing antara aing jeung lawang surga. Aing nyaho diri aing kakarak nikah, aing dek ngadahar korma. Moal didahar ku aing sia korma, aing pamit ke pamajikan aing, embung antara aing jeung lawang surga kudu kahalangan ku sia korma. Balakeun korma cager mah berangkat perang eta kakarak tas nikah can ditoel-toel acan. Masya Allah karim. Bayangkeun coba semangat perang para sahabat. Bebeja ka Kangjeng Nabi cuma senyum-senyum berangkat. Begitu perang gugurnya na di Medan Laga. Naotnya na Kangjeng Nabi tanggah kaluhur pangheulana roh nu asup ka surga Ki Umar. Sebabnya na ngomong bung kahalangan aing antara aing jeung lawang surga. Mun sia korma ku aing didahar berarti aing kahalangan ku sia keneh. Iceun korma teu aya kesempatan ngadahar korma acan. Komo pelukan mah hoeh. Masya Allah. Nah semangat perang para sahabat seperti eta. Perhitungan anak hiji we mendapatkan ridho Allah subhanahu
wa ta'ala. Ulah dikira di Indonesia teh seperti eta. Tingali sejarah waktu kemerdekaan, tingali sejarah sebelum kemerdekaan. Belanda mencatat keistimewaan daya juang, kobaran semangat perang di Indonesia hanya Belanda. Anu boga sejarah tentang Indonesia. Berapa ribu orang Belanda nu gugur di Indonesia. Kemudian keistimewaan orang ini sangat luar biasa. Nya nangis ngomong mereka Amerika, jangan coba-coba. Jangan coba-coba untuk Indonesia mah. Dia ngomongin ke Belanda. Serius kurang. Ulah nanaon nih kieu bae. Di lapangan main bola. Wah, dahsyat main bola. Rame. Ngan ribut gara-gara M. Begitu sat bola asup ternyata hen. Ieu teu ngarti, hayang asup bae. Ieu nah, akhirnya kan ribut gede. Si Arifin santri liwat, Masya Allah. Ceknya aing ke karakter muka bab islah ceknya ieu. Supaya dinasehatan jelema nu ribut, langsung turun jana di mobil. Ay! Stop ribut. Tidak ada gunanya ribut. Misal hebat jasa kan eta santri teh boga kos kitu dadang. Ribut. Misal stop. Gunana hiji ieu urusan main bola. Nomor kedua ada urusan ribut di mana bae teh bagus. Kecuali hiji perang sabilillah sakjana teh. Kan aya jelema pemuda mah goblok jasa. Bodak konyol amat sih santri mana sih kuai? Langsung belati di keluarga. Tubles ku jalan. Dia tubles potong pesona. Nyana si Arifin kaget. Pada potong. Aing puasa tilok wiridan tioti potong. Jadi kaget atuh kan bubar kabeh nurut ka Arifin lantaran potong peso. Geus kumaha mau kumaha santri behat. Bobar ulah aya ribut-ributan. Ulah aya nu ribut geus sukar mah mentah hampura urang sebab sakit ribut rugi urang. Ke perang ngalawan kafir. Bubar kabeh. Ribut Arifin gagah jasa. Peso belati potong. Guys, pokoknya mah urang memeh ngalawan kafir, urang minta wiridan heula ka si Arifin. Berduyun-duyun pemuda kabeh lantaran ieu suara perang di Indonesia geus pahar aja saya. Polisi geus teu puguh henteu ka mana. TNI dipergantikeun ku ari can jelas ka mana arahna. Pamarentah bangun tepati melindungi masyarakatna. Maksudna can jelas. Bintik-bintik peperangan ai endek pemilu mah jak kabeh kitu ya geus pemilu mah henteu sabenerna mah. Ngan ieu besi kejadian perang kabeh daratang ka Ki Arif si Arifin menta wiridan. Kena gagah jasa. Kadanan ku ka Yerusalem caknya nu diurang-diurang. Teu bisa caknya teu bisa. Kabeh minta teu bisa emang beneran teu bisa nya mah. Ari eta waktu keribut belah dipotong eta mah kieu cakna kula endek balanja ka toko ka beneran ku guru ditah meuli paranti nyuk sangu tina besi contona ieu tah dek haol meureun jadi ku kula dilepetkeun di dieu di samping nyana tanyana ngabelati pas kadinya tuh potong pasti jadi lain gagah tak eta karomah santri bae geus berkaromah eta can wiridan sakitu ge Masya Allah ku centong sangu doang potong eta kusana dititah ku guru lamun teu dititah ku guru mah tetep bae katubles nya ye ku sabab dititah ku guru ya meuli centong kos ge jeung haol ye agas jadi kan gue nyana karena samping kumpul deh samping lagi ka dieu atuh itu namanya nu nubles teh salah deui kunaon lain ka dieu atuh tek potong nu nubles lagi ampun si Arifin lagi kaget potong heran lah semangat perang ketika dikobarkan emang kumaha gitu moal aya kasieun atuh nah kulantaran kabelah di nama sahabatnya nambah dengan bertambahnya sahabat kadang-kadang kan jelema teh saling andalkeun ai keur ieu mah keur setikan rasa tanggung jawab teh pohara ongkos kebersihan di zaman kula leutik beuh lantaran jelemana kurang pati loba
eta lurah ketika dek Agustus Masya Allah turun ke jalan karena rasakan keneh seluruh masyarakat nyapuan jalan, seluruh masyarakat nyen jalan cair, seluruh masyarakat diinstruksikan supaya ngapuran, seluruh pagar-pagar berikut tatangkalan jeung imah-imah nu aya di sisi jalan. Terasa Agustus teh milik urang kabehan. Masya Allah, ketika bendera merah putih ditayakeun ka luhur teh terasa Indonesia ibu pertiwi milik kita. Ketika Indonesia Raya didengungkeun merasa urang teh bagian daripada bangsa Indonesia. Ketika menyanyikan burung Garuda, urang asa dibawa di luhur burung Garuda, asa hiber ku burung Garuda. Etalah perbedaan anak kerletik jeung kuari. Kunaon eta? Guruna berdedikasi anu luar biasa, memiliki tentang pendidikan anak. Camatna kitu keneh, lurahna kitu keneh, bupatina ketika kunjungan ke desa ke kecamatan urang terasa dikunjungi ku presiden. Berbeda tah lantaran saeutikan kabeh merasa tanggung jawab, kainget-ingetin bae. Lamun dek Agustus tukang tape ti waru dek kasempatan, moal datang kasempatan beak ujian ada diborong duit mah irameureun. Eta tukang tape coba ge bae diborong we tukang jagung tukang naon diborong. Nah iyalah terasa luar biasa si keneh teh lalakon kos kitu teh kebelah dieuna kebelah silih andalkeun jelema geus tara loba ditanya ge budak ceng Aisyah ente ke lapangan mana? Dan di Agustus, emang Agustus pak? Ya budak. Atuh ieu budak sekolah begitu nyawa Agustus. Teu jarahu kabeh. Baheula mah di lembur kabeh ka lapangan menyaksikan baris, menyaksikan kenaikan sangsaka merah putih. Terasa Agustus teh dibacakeun sejarah kemerdekaan Indonesia. Anyar keneh pan kolot-kolot urang baheura terasa ka awakna ceurik jeung merenungkan. Kuari geus renungan-renungan tentang kemerdekaan. Sebab geus dimodi timbullah musuh-musuh negara. Anggaran PKI timbul di musuh-musuh negara. Kafir kuari bercokol di musuh-musuh bangsa Indonesia. Nu ku urang diusir malah ditambahi deui. Deuk kumaha rasa memilikiنا persaingan ketat di Indonesia. Kuari politik geus lain politik bangsa Indonesia, ekonomi geus lain ekonomi Indonesia, geus dimiliki kabeh ku musuh. Urang berdiri di atas negara nu urang dimerdekakeun teh malah jadi tamu. Nyana kuari asa jadi pribumi. Deuk kumaha coba Agustus geus eueuh. Kemerdekaan geus teu pernah dibacakeun. Sejarah-sejarah geus hilang kuari. PKI nu baheula ditumbangkeun tumbuh kembali. Musuh-musuh araya deui di urang. Nyana kuari bercokol di politik, di tubuh negara, ekonomi geus puguh kuari. Urang kuari geus teu berdaya. Eueuh deui ieu ngasa golok kan. Ngasa golok lah set. Hei sia ngasa golok yang naon? Embe. Mun embe kebo. Mono kebo celisia. Geus asal geus kos kitu bae geus diajakan ngomong. Diajakan ngomong si aya nu liwat sempring bae nya. Ye, kuari jawara-jawara geus mararurai deui. Ngasah leungeun deui kuari. Ieu ku bangun deui. Ya, bisi perang siap deui. Jakarta kuari jawarana geus timbul deui. Besi Jakarta emang kumaha gitu. Nyepak di dieu kena di dieu itu. Ya Jakarta emang kumaha gitu, boga sejarah Jakarta bae. Atuh pan aya si eta teh asa. Atuh pan sia nya ruwih jawal mata naing. Tuh Masya Allah boga si pitung atuh Jakarta Bogor atuh boga talus Bogor. Ye atuh Banten boga salah asem. Di dahar di Banten datang ka urang ge teu beak. Ilegan. Ya Allah ya Rabb. Ya atuh hudang geus ya perang mah ujian ka ditu mah teh lain deui urusanana. Tah bintik nangis rada darah reket darah jana persiapan nangis pohara jasa ngaran-ngaran kafir pasti teknologi berbagai kekuatan senjata luar biasa. Urang teu boga urang mah tiba heula ge urang mah make bambu runcing golok ge gorok tarang hau. Nah atuh antepkeun bae ayo nyaho emang kumaha boga sejarah Indonesia.
asal geus cak ustadna maju pantang bundur nyana nanya ka mana maju tad ka mana lu mau ngomong amat sia maju geus asal geus kos kitu bae geus asal geus kopeahna dimiringkeun iya geus sia ka mana maju cak ustad lagi maju nek merangan salah ulah mau ngomong maju bae pokona mah ongkos demo kamari ka Jakarta emang nyarawa henteu berangkat sia ka mana ka Jakarta deuk naon lah ka Jakarta ieu maksudna deuk naon teu nyaho justru polisi ge nu riweuh ge kos kitu teu nyaho maksud di budak ieu aing bingung cak polisi ditewak salah teu ditewak salah apa ieu kasusna teu nyaho uyangan polisi ge ajak usah maju ieu nu riweuh ge kos ge belum banyak eta mah imah saya ulah ngomong belum kayak ngarembet ieu mah nu dibahas nu dipermasalahkeun teh lamun geus kos kitu tah geus kos kitu teh hese tah sebab urang lembur mah asal geus kos kitu bahayana nama geus pae sorga sia geus atuh poh jelema anu teu nyaho naon mah kono aing mah pae sorga geus kitu bae hese di Indonesia teh kos gituan aya kos gituan di Indonesia teh tah anu nyaho birokrasi nu nyaho aturan mah tah mah gampang ditaklukkeunana ieu nu teh polisi halangan jangan sembarangan hajar kan riweuh polisi ge atuh polisi 100 ieu 1000 tembakan paling nu pae 10 beakeun nya na ujianana hajar beakeun ieu mah polisi pengaman amankeun paehan abeh aman urang mun geus kos kitu kumaha urang masyarakat teh geus kos kitu hese di Indonesia mah mantak anak-ananan loba ulah aya dua-dua kos kitu eta teh kafir teh kos kitu teh tujuan kafir geus perang nyana lobaan urang saeutik rencanakeun saurang 24 jang perang geus urang mah kolot geus cicing bae di imah anak bae heula kena parai hadat perang siap perang gitu tepuguh aturan aya geus perang mah tepuguh aturan urang lamun boga pencak aju gelut emang pencak guna kada henteu babit naon nu kacekel mah plerelos atuh di film rapih ge ai waktu prak-prakan henteu naon nu kajenggut bae ge emang perang ku kitu gelut ye urang Arab aya nu eleh ku dilangketek datang ke seserian beak pae lain make pencak ulang ketek tah ieu nu riweuh ge di Indonesia teh mun geus aya instruksi ti kepala suku nu henteu nyahona naon kajadian eta teh disejarahkeun di Belanda eta teh kula teh nang maca di sejarah Belanda eta aya salah satu Belanda anu kitu naon nguraikeun tentang peperangan Indonesia tah nu riweuh geus kos kitu nu korban-korban Belanda teh eta ketika cak usada hajar atuh Belanda kan riweuh nyana tuh kekuatanna paling senjata dedet taruhlah 10 nu pae tewak gantung nu digantung di tangkal Ambon Belanda ditanggot eta sieun dina Belanda teh geus kitu doang Masya Allah kamari aya tamu ka kula urang Belanda asup Islam tapi Belanda geus asup Islam ngobrol jana tentang sejarah Indonesia Masya Allah nu dipake kasih det cara ricing bae kuari mah tuh ye atuh kuari lamun kurang perang jeung Cina hebat senjatana los atuh geus serang bae terus da ieu bae dia terus diguling-gulingkeun ujianan teng baja emang kumaha gitu digolingkeun urang Indonesia mah ih cenah kumaha mun ka bedil salah sareba kempek eta wiridan sakitu bae ge eta teng baja teu bisa kolot baheula geus siapa lamun aya anjing bantah ojang parati anjing salah sareba mun aya anjing ngagogok salah sareba anjing teu bisa
nah kuari pakai teng bajak salah sana bokep sok gerak ku sia gitu jadi cara puasana lah tuh ya atuh lah dari takun puasa tah geus kos kitu bae mun teh hirup paes ya kolot bae barisan nurunkeun ilmu teh teu kudu anu wayah perang ke gaya kesatria teh aya tenang bae masyaallah karim nu dipake kasieun sejarah Belanda eta ketika kepala suku geus instruksikeun maju pantang mundur di Indonesia lain lalagan eta nu ka Yerusalem nu ka poso emang eueuh instruksi atuh aya cicing be bangun bodoh teh nu ngainstruksikeun mah geus teu nyaho diselidik hese eta lain anak babab anak gua di mana kalau itu bukan anak gua lain itu berangkat ka ditu ih saha mah uku nyana sebenarnya gitu tenang ngomong cicing ya di Gunung Karang aya gua di Gunung Karang aya cicing we jelema anak buana loba ka dieu ge loba karena kiai anu cenah mun perang siapa aing boleh diajakan perang heulangan kuari ngaji bae heula ke lamun geus perang karak beusi bae cenah kuari perang urang siap siap kiai aing tuh ya lo maka aing bajar geper di pandian sia ku aing ya Allah ya Rabbi ya nuantak kiai mah baroga empang bae lain jang lauk-lauk teuing lain perang diseuseuh ku aing ya udang ya berangkat seuseuh geus pokona ngahiji jeung kotoran santri leg-leg Gus ya anggap eta teh pelor nah ieu keur carita perang masyaallah si Arifin we ge atuh peso belati potong teu puasa teu naon titah ku guruna nyanana ge nu boga pelaksanaan ngalaksanakeun kitu heran aing mah peso belati ka aing potong orenganan atuh di jerona aya centong besi geus lobaan mah kadang-kadang ketepati tanggung jawab di negara ge paandal-andal orenganan di zaman Kangjeng Nabi ge sahabat teh kos karitu tanpa ngurangan semangat perang ketika Kangjeng Nabi ngainstruksikeun matu pohara ngan kulantaran geus lobaan kuari mah kamonesan bela diri geus rada mengurang apalin Gusti Allah zaman Belanda mana aya jelema teu boga penca zaman menghadapi kemerdekaan saha anu teu bisa ilmu bela diri tobat lahir ka dunia lalaki awewe dibere ilmu pencakap pokoknya di Indonesia mah ulah dikira nah eta kabehan kan kos gitu sebab situasinya seperti eta nah ketika geus merdeka tadi nangis geus eueuh ku ari penca geus eueuh baheula malalakon kulekeun leutik atuh budak santri leutik weget batu dikiekeun set ceger eta teh geus jadi kaulina keur leutik golok set ya masyaallah ku lagi kaheran ka santri baheula teu teurak bareng di dieu orang rompangna gede ka dieu sial nipu aing tah eta kus kana itu teh cikene kuari geus areueuh jeung diulah deui ku guru-guruna ge ulah lah ke bae urang terlena ayeuna ku kanikmatan dunia akhirna ketika aya mususan sieun nah ieu ge nang Allah diberesieun ke semangat perang semangat juang aya di nang Allah deui iyalah sahabat kuari geus mulai tepati giat ilmu bela diri balap kudana manahna balap lompatna kemudian cara-cara mengendarai onta kuda dan lain sebagainya ilmu bela diri pedang dan sebagainya geus rada rendah Allah apalin mantak diturunkeun kuari mun tadi sak